Mantap. Assalamualaikum Baraya, ketemu lagi biasa dengan abahnya Usup. Nah, dina waktu wayah kieu pokoknya nama Usup mah Abah Usup mah mau makan malam. Nah, sekarang Abah Usupnya mau makan sama sop daging sapi. Sop daging sapi ini ada kerupuk, sambalnya sambal oncom, ada waluh siem cenah eta teh. Pokona mah coel samalna we eta mah sambal oncom eta teh dicoelkeun teh. Pokona mah mantap ieu mah ya. Aduh, kumaha Baraya sehat? Alhamdulillah upami sehat mah eta anu disuhunkeun ku Abahna Usup. Nah, sekarang Abah Usup sebelum makan biasa mau doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Amin ya Allah ya Rabb. Minum dulu. Aduh, coba ya sop urang ngasaan lah ku Abah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, mantap ya mah ya hayang coel iya ya. Coel waluh cenah jeung sama oncom. Aduh. Mantap nih. Bener ya mah ya. Sopnya mantap kali Baraya tuh.
Aduh, kerasa nikmatnya ya Allah. Ayo. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin, baraya nikmat geuning jeung sop sapi. Meni hipu anu ranguan deh, pokoknya mah Abah mah mantap pisan ya mah ya. Mantap ya mah ya, tegep pisan. Nah, baraya dari Abah. Ini cukup sekian dulu. Mudah-mudahan nanti lain waktu dan kesempatan insya Allah upami Abah panjang umur, bari sehat, kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.